Agung ya babar wite samia rempel godonge pang-pange sekar mekar tunggali ya inggali hayu agung baparwite samya rempel godonge samya pang-pange sekar mekar ing galihe ya ing galiku andele si pandan arum si pandan Bangurus lampahipun dijonggring salaka sawarga Maniloka di Karaton Bali Mercukunda yang otipati jagat nata Batara Guru sampun lumungsur saking Karaton Himawat Karaton Kasucian saiki sampun wontring Karaton Bali Mercukunda ngahaturanan linggih
Resinrada kalih Batara Indra anu dina waktu ieu sasat maglarang Kakang Panjenradaya Allah Kesenian Sunda Wani kurang sabangsa kurang sami raksa Pak Haji Sidi hiji bangsa hiji bangsa sareng seni budayana sangkan seni budaya kurang kami mulena Inggris ditaliti tekad ucap beat budi sugi kupangati baik takwa kayang widi Mahong arsana maya semah pun kakang aidina dampa sampean pengersaan di guru ujas tuti sampean ditampi dening tangan lor kiwat dengan simpun pungi hati unding mastaka mangga lingi mangga ya Pindra kurang teh warga negara hayu ngamu mulai lagi Besian kemerdekaan Pak Haji Sarip karya anu pinuki warga seni Padalangan mere contoh jeung atikan hanteu ingkar di aturan undang kana pangwangunan sempat tapi hatur kuhnya panjenengan Rama Dewaji Indra ditampil nuhun pujastuti hidup kuama imalam mangali kuhnya panjenengan Rama Uwa Indra anaki nuhun kasih nuhun mengaling iling seniman jeung seniwati pajidi mawa panten anu pasti ngabantu pamerintahan jadi juru penerangan lempuk dukung sauyunan Pak Haji Ikin meningkatkeun pangan digarawe babarengan larek
lamun senang terheran lamun senang terheran langkah eling pangeran secara kenging musibah Pak Haji Andung kakara eling bertobat secara kenging musibah kakara eling bertobat Bupati muasa batur kalakuan jujur semimi Bupati tutur periksa badan sakujur wadah salaran setanap kade basa kade bukti kata sisi sarang surgi tingkah laku yang taat lateng pasewakan busana maneka warna Siti Nuning pasewakan busana maneka warna maneka di pagelaran Jawi Kraton Bali mercukonda jonggring salaka sawarga Maniloka. Kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes sengit kastori angin-anginan. Yang otipati jagat nata Batara Guru ngahaturanan lingi resin rada. Tawuh Batara Indra Satria Tenyomaya. Sami tungkul hamari keludat jebah narimang sabda agrih ningali pamor nalendra watek tos yang ngotipati jagat nata dudu dewasa manea sampun tutas dening hati mulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan nganti kalele kedeh atra pertela anu pinuh wibawa Kakang Pancindrada kapayun lingih nakang oge anak King Indra Allah Ta'ala nun adi guru puputon kemang kadaton semakin para juata marasang pun kakang nampi kana pembagai kalayan tansah diajeng-ajeng atuh ieu teh kunyuk sumanga aya pikersang naon pua panjenengan kersani malam naon anu bade didugikeun pun kakang tansah ngajeng-ajeng atiku
memang aya hal-hal anu bade didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng sajabina ti eta atuh hapunten we tinu pihak kalepatan ageng wonten alit putra Batra Indra layan tansah ngajeng-ajeng aya pikeun naon ieu teh purwa Ramati Waji ke Sanimalang tagening Kakang Panjenrada kaula saperkawis mah kaula teh sono we Kang ulah sami kaduana ti eta ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan sampean perantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula laras dau kalayan tekantun atuh kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tina pengabdian Kakang Panyi oge ka para juata marasa ngajuata perluanten bayar-bayar sasat henteu ngijing sila bengkok sinembah sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh teuing etang-etang nyontoan ka para nonoman itu bujeng hingga tanaga emutan dalah dugi kapati oge kapan waktu di istrenan teh kitu toh pati jiwa raga nyawa kadiekeun kasalamatan negara sareng bangsana nya kanca ararisin teuing ayeuna dewa kedah jalir jangjilan salinci luncat pulang udar tina tali gadang amit moal teu dijarebengan komo ayeuna mah geuning masyarakat teh amuing geus kritis nya kanca geus mung dibobodo ayeuna mah jelema teh cu di Malang tas saja binati kitu rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jarerit para dewa pating karoceak kawasan di muka panasna beda ti sasari ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya Pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun lengtremkeun kaayaan marcapada anu mawi adi dina laresan di rupina eta teh parantos ka uninga ku sadayana jalma-jalma anu aya di marcapada teh parantos teu payaan teu kaopan aya nu salah saeutik kadang-kadang dugi ka murah pisan nyawa bencana alam paingan adi para luluhur urang kapungkur parantos nyaurkeun yen hiji waktu bakal aya hiji zaman anu dakwah kari pertengtangna anu ngaji kari halangna tapi kajahatan mah beuki meuweuh di mana-mana itu kaulan sedengkeun kapan para dewa sadayana aya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupiah amanat yen manusia teh gitu yen manusia teh kedah kieu sedengkeun pan makhluk anu pang dimulyakeun ku pangeran teh manusia nah ana ditinggal tina sawatawis hukum yen tiasa sot teh manusia disebat mulia lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rel kamanusaanana malihan ninggal kana katerangan moal pati-pati nu kagungan urang ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna mutlak eta teh margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak
aya bener cek filosofi, aya bener cek ilmiah, aya bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna suara terbanyak tuh leres tak ieu jigana jami teh seur ngabalieur seur condong kana kaayaan dunya wungkul malahan cenah ieu mah cenah ke di mana aya dajjal ti belah kaler anu panonna ngan sabelah panon poe geus bijil ti kulon eta tanda-tanda karuksakan dunya tapi keleresan we pan ayeuna mah panon poe teh masih kene ti wetan syariatna aing ilmu teh kudu tama syariat hakikat tarekat makrifat kaituna iman tauhid makrifat Islam ta eta falsafah urang dunya nepi ka kitu dalam mun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan kene panon poe mah cek lahir mah da cek kanyataan oge sabenerna mah bumi anu muih ieu lain panon poe nu maju ngan ieu mah cek babasaan jalma we nu aya di marcapada jadi cinekna mah panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana geus laleungitan komo urang katimuran mah urang timur ayeuna teh sasatna budaya-budayana ge geus budaya barat hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat kumaha ceuk dolar tuh katimuranana geus leungit kapanon poe biji ti kulon teh eta tong bujeng hingga ayeuna atuh budayana kadaharan da geus gengsi urang amarta urang astina ngadaharan kulub tales kulub sampu da gengsi da eta nu dihakanana hamburger fried chicken Dunkin Donut pizza nu matak panyakit teh alalanyar uluh iya budayana utamina mah sedengkeun aya budaya teh kapan anu aya patula patalina sareng peradaban sedengkeun martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana upami budayana tos awut-awutan bangsa na ruksak di eta negara leres tak kitu adi nah ayeuna wangsul ka urang sadayana dewa urang teh sasat pimpinan triloka sen salira adi tilu loka alam luhur nyaeta alam sawarga maniloka alam kadua alam madyapada alam katilu alam marcapada sadayana ieu teh kasalira nyokona sedengkeun kajahatan di dunya beuki seueur nah ieu dewa teh tanggung jawab jelema geus silih paehan nah dewa di dieu teu tanggung jawab supaya ngancurkeun kajahatan anu aya di marcapada ta ieu kitu numutkeun aspirasi anu katampung ku akang ti para juata marasangan nyangakeun ka salira adi guru ieu jalma dugi kasilipaehan kieu ieu nyokol ka urang ieu curug mengkol ka urang ka dewa-dewa dewan-dewan nu di sawarga ta salira adi kedah kumaha atuh ieu teh jalan kaluarna adi Kakang Panji kaulang secara langsung eta teh menta pertanggungan jawab kaula salaku ais pangampi sawarga tageni semuhun rupina makainya mung ais sepuh mah teu leupas tina tata tertib nete taraje ninca kamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapelandung kanungan lair aisan kaituna malapah gedang nyaeta maksad mah panginten bilih melengkung bekas nyalahan tageni sumuhun kitu adik nuhun katampi ku kaula
tuh kau lagi daung ngapoe teh noong ti dieu yen jagat raya pramudita teh eces jentre perteleng mang boleh tina kaca trenggana di malat titek-tek dugi kabengek sadayana katinggal kumaha laras nanging di dieu upami ditinggal kana sawatawis sejarah timalan sejarah manusia digubragkeun ka alam dunia eyang Adam laras jadi pimpinan di alam dunia atuh tong bujeng hingga akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur teh demo ka pangeran teh nganahakeun naha ya Allah maka rek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silih paehan bakal saling ngocorkeun getih 50 juta tahun ka tukang ieu skenario teh tos aya tak kulantaran kitu kejadian anu ayeuna ka alaman teh teh bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna ku ayana firman daek samledok waduh ieu teh aya dina skenario pangeran leres tos dikotre tos aya dina tulisanana saling paehan teh numawi agama diturunkeun oge kitu supaya ulah leuwih jahat tak ayeuna urang salaku dewa nah teu bisa ngomean teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat cenah balalener Kang kaula teh makhluk kaula teh anu dijadikeun ku pangeran setiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranna tong boro hingga kaula makhluk dalah nu kagunganana oge parantos natrat dina katerangan yen anjeunna moal bisa ngarobah kana akhlak jeung nasib eta jelema sahinga eta jelema kudu bisa ngarobah akhlak jeung nasib pribadina atuh komo kaula salaku mah amuing barang nuju raos imbawa cana sapraptane pun yeti marcapada nyaeta Batara Kresna ngahajabadenna tamu ka ieu sawarga manilo ka jonggring salaka sorak kenahan dia aya tamu Wisnu weh adi saha Batara Wisnu anu parantos ngawujud Kresna woh meureun dek nguningakeun kejadian marcapada rupina sampurasun eyang rampes Kresna kunaon aduh semahong arsana maya semah kaula ini dampas sampean pangresa jastuti Kresna ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pungi hati unding mastak paujuk panjenengan kasepuhan Kresna nuhun Kresna tekantun atuh kapal Saindra nuhun mangga lingi punten kapengkeran mangga Elika alam wiwitan hirupna pabalinakan nyawa pagi
pasti muka salam sowan pasti tikin pasti ikin masing tigin paniatan bila diri pangeran pasti tigin kita Sangkan pinang di kapada kamunan kawaluan Sangkan pinang di kapada kamunan kawaluan pakai citari Oman, pemerintah putih pemirsa kedang disering lalu hati di jalan. Lamun orang sauyunan Haji Budi gotoroyo babareng pasti kampung tak tujuan maupun sila maupun sila Wiswanu Marek wong Wiswanu Prabu Batara Kresna Dedehes kahiyang Otipati Raja Sawarga Kasonong Resi Narada Batara Indra itu kayana Usang Nalendra Prabu Batara Kresna Undirahangantika Bagea Kresna Incu Eyang Kresna Bagea Kasep Bagea Kresna ya. Lampir pun hulaksa ketika bingahan pembagian Talayan hapunten tina pihak kalpatan ageng semonten alif saling malu aya naon ieu teh amuing kawas anu rurusuhan Kresna ceng naon Kresna sarebu lah janten benulak sapun dados duka muga ulah janten ngating penggalih yang
putu dongkap ka desa perkawis sono kadua perkawis aya hal-hal anu bade didugikeun gerap pedar bejer beas ulah rek di dinding kelir genang siloka gerap pedar satara basna cekan kainya no aya sanes aya taroskeun yang aya tanyakeun ceng 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 anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes dupi eyang batara atanapi sanes kumaha kresna dupi eyang batara atanapi sanes sadayana ye nu di dieu naon tara-tara pisasari kaca Trenggana minangka ieu teh cicing sia doh ieu kresna ieu yakin ieu kresna keur lieur ieu datangna ka dieu keur murka kade akang percanten kana kawaspadaan adi kana permana tinggalan percanten sagemlengna naon Kang yang jadi kresna teh nanyakeun eyang teh batara leres jawaban anu pasti eyang teh batara dupi eyang sepuh sarua batara dupi pangresa sami batara dupi kaula kresna oge batara oh sami sarua kresna batara eyang batara mung dina naon bentena lir tangka teureub jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui tah barareda jigana teuing beda budi batara nama sami sarua dupi bentena ai bedana teh pancena ai eyang mah batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam alam sawarga maniloka alam madyapada alam marcapada ai eyang hidup mah ieu duta sawarga Ari Indra mah di daerah nyaeta di Tenjomaya dupi kaula ai kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya jadi perkawis batarana mah sami sarua nun eyang nun tah ai kitu naon upami ieu mah upami aya jalmi nu ngahina kana kabataraan kresna sami sareng ka eyang teu kade percanten akang kadi percanten pisan itu naon ngan ngecebrek ke kita tadi sumuhun ngawartosan bilih melengkung bekasnya lahan aya nu ngahina kana kabataraan kresna leres saha mangklukna hei Indra hei penyakit TBC liver mah lila rek tepana teh tapi penyakit goreng hate sekaligus awas nular pisan teman sakotret kayu api sanajan kahalangan kudada awas jadi aya nu ngahina kana kabataraan kresna dawuh sarua jeung ngahina ka eyang sarua
nah yang tenyaurkeun sarua jika nama kana kitu kasna saha mangkelukna anu ngahina upami aya nu ngahina kana kabataraan karesna naon hukumanana gebruskeun ka kawasan di muka urang totogkeun ka kawasan di muka jelema kitu mah kana kerakna sugan nuhun saha mangkelukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabataraan kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu liar anak dulur atau pidulur sorangan ari hukum apa kresna hukum adil kumaha ari adilna hukum teh ulah sieun kanu hideung ulah konteng kanu koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut salah itu di sawarga amanya beda deui jeung di dunya mah pan hukum teh bisa dijual melikeun kana duit lamun hayang jadi urang sawarga kudu kitu kajaba hayang digebruskeun ka kawasan dari muka saha bae urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah matungtut nuhun ya nah saha nu ngahina teh sanes anu lian saha putrana Bima Gatot Kaca Gatot Kaca dugi ka nangtang sok cenah kresna nyage Batara hayo urang patutunggalan oko begalan pati ceuk Gatot Kaca sumuhun nah lamun ieu teh manaha nepi ka Batara hargaan kitu mun ieu mah asa kacida teuing ceuk urang kuningan mah kagila-gila keding ceuk urang Majalengka si Gatot Kaca wani ngahina nangtang gelut timbalan urang ajar eta mangkeluk adi kaula kade cicing da teu lumpatan ieu oge cicing eyang uning ngaku anjeun naon kapan si Gatot Kaca teh kapungkur digodog di kawasan di muka dicampuran besi persani wajah perak timah sareng sajabina daging besi tulang wajah urat kawat eyang nyaurkeun kapungkur oranana Braja Hingkang Tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatot Kaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditamut jadi sumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak dah cilaka upami diserang ieu teh perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur bakal ngorbankeun ulah dia bala tamtama anu seueur supados saina herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan pi antieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabiti ku konta alah cilaka aya kresna aya duh nuhun eyang kumaha upami bade ditamut we bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak campelak bade ditamut eyang bisa mangrupikeun naon senjata
lain panah ayo di jerona teh tarumpah nusok dipakai dina suku dikumahakeun pake kukersna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna bra bawa ieu geus paeh si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikeun bawa di ka dieu saya surah ieu pake Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu ditemongkeun ka masyarakat. Saya pisan. Saya. Kitu kedah nah hukum adil mah adi. Leres. Kakang Panjin Rada kaulan bade ngunurkeun diri leres naonan ari uwa mereka sempetan ka hidup bisi pajarkeun hawak ke kana kakawasaan mere alas anu ngora pek wae kulan hakim parantos netepkeun naon rupiah kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Oh tangtos. Kenaon margina akang kaula mawa kanampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun diri teh naon. Eta baku adi we emut. Ih. Bere jalan kaula. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha nembe adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca paeh. Supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning pelayan.
leres saya tak sumuhun ieu teh pangna anjeun ngulurkeun diri naon atuh nah adi nampi laporan teh beuti sabelah ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana adi laporan teh ulah bade nya beulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa komara adi jalira kedah disaring sagala rupi oge nah kumaha da sidik si Gatot Kaca teh pan ngahina ke heula ceuk keresna ceuk musuh Gatot Kaca ngahina teh tinu ngewaeun ngaran-ngaran jelema nu ngewa atuh da entong boro papanggih jeung jelemana aya senana we dialungkeun aya we hayamna ngaliwat dipencit aya balongna diacak eta mah lain ngewa anu ngacak balong mari rupina naon anu tegableg ka era we gitu Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditingali ku salira naon kasang tukang napangna papasean engke teh Gatot Kaca teh paeh usaha nah usaha apaan ku Nalakasura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna tah ku ayana Gatot Kaca paeh wartawan media massa media elektronik TPI sararumping naon sababna sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis dalangkung ti si Mandra sohorna Gatot Kaca teh urang India lebih ngapaleun ka Mandra tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca beja tidak sajengka jadi sadepa Gatot Kaca pae can dina surat kabar can dina TPI can dina majalah Gatot Kaca pae di radio kabejakeun ka Bima leres Bima menang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija ku Nalakasura Boma Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa limaan legedeut gengkeuy leres ba bete leres kumaha adanya tuluy nganyatakeun hanya Gatot Kaca paeh datang teh kainya nu limaan teh ngajenghok nya Gatot Kaca teh ngajapapang pudig-dig Bima bapakna untuk kekerot sora ngegerung mun di rombongan tukang alok ngan jeding teuing teman leres apaleun Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija anu ngadalangan Nalakasura diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura ditewak ku Bima kalak ngomong sia dilelepkeun kerebek sok sia jawab boga pakarang ti saha sia ceuk saha ceuk Bima ka Nalakasura nya eleh deet Nalakasura teh ti bapak aing bapak sia teh saha Kresna
Bima Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa dek newak Kresna gede panggih Kresna kawak ku Bima kap Arjuna Nakula Sadewa nyeka kenca katuh leungeunna Bima nekean kana Kresna bletrok cobi bayangkeun si cepot mah ngabaso we dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakat terang ngomong sia ceuk Bima ka Kresna dibejakeun atuh ti saha ti dewa dah alah da moal newak Saddam Hussein Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa Arjuna kasawarga dek nanyakeun nya jeung henteu dalimaan leugede tak urang ayeuna tapi da mampu lamun Panawa ngamuk kaula sanggup notokeun ka kawasan dari di muka kabeh sangem mayunana Panawa sangem da Panawa matara ieu sieun kanu hideung tara penting kanu koneng dewa salah ditungtut aja nepi ka paeh manehna mah nya teu da naon nepi ka paeh oge Panawana eta nu nuturkeun aki-aki buci trek hideung ngaranna Semar bari gutak-gitak ti tukang ala eta ala Allah nya Kang baru kana bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar bujang hingga ditampili akang baku bersih naweng ngacreng dek biasa urang nadah upami eta aki-aki ngamuk aduh silaka mun tita tadi bejaan itu tita tadi toel deui iya tadi ngodeun ka putra tadi aduh tobat jelegur teh eta masih cepot sidawala sigare ngahina ka urang aturun tur bawa urang komara urang mangkaning eta Semar Badranaya teh nya ge kitu sipit panona Haji Syarif kitu pisan tapi lamun geus morotot bangunan nu geus nancep oge runtuh deui da bongana pondasina kurang bagus marokana aing ngadedona percis Haji Sidik tapi ilmu nak tingali aduh barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh tingali kasang tukangna da kumaha teh akang ninggal dina kaca tengahna geura cobi tingali cobi gelombangna aduh Kakang Panjen rada kaulan gening di negara Pringgandani teh di belah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah di negara Pringgandani si Kebo Ijo geus jadi tinakan anu anarkis geus jadi separatis di mana ngahajang ngebrontak hayang misahkeun maneh ti negara Pringgandani nya dikepung ayeuna ku Gatot Kaca ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak Kresna teh geuning saha nu lepat da Gatot Kaca mah ti ta indungna bari nage hak teh mah aduh silaka Kang tah kitu
numawi akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki muci teu kideung. Ai kitu mah parantos kaluar. Atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab. Kumaha? Atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab. Kayak dupi adi tanggal walarna kumaha? Simpen heula ieu. Ulah simpen heula. Jadi akang teh tong cios. Nya. Sebenarnya urang tuh. Ada. Nanging tanggal walarna kumaha? Mangga simpen heula supados rine. Mangga. Hebat wah eta emutan dugi kayaknya. Antal mautu qoblal mautu teh eta. Kudu bisa maut sacana mati teh beh dieu nama da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut. Timalang. Kadieuna beh dieuna memeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Sakira-kira ngarugikeun mah ulah dijalankeun. Matak ulah getah sarupateun teh kitu. Ulah getah sarupateun teh kitu. Kakang Panjenrada kumaha pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar ulah ka dieu ibarat ngabendung nafsu Kakang Semar kumaha wayahna anjeun kudu turun ka dunya. Nyaeta kanu keur papaseaan omat wujud anjeun ulah katingalieun ku Kresna sora anjeun oge ulah jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan Kresna. Ai perkawis ilmu eta mah gampang. Mung maksudna wayahna ke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu Tirta Kamandalu kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu rembek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui. Kitu. Tapi akang teu katingalieun ku Kresna ulah. Upami ku pihak Pandawa mangga teu nanaon. Ai kitu mah mangga, ai kitu mah hartina tanggung jawab. Nya mangga. Tirta Kamandalu leres mangga. Oh, rame nya we. Acanu kitu rame. Ulah lamun cicing. Ieu canak. Naon? Sami sareng itu tarumpah. Ai itu mangarana teh lilinggakeun sana. Leres anu diangge ku Sutija mah ari ieu. Dupi ieu. Ieu mah tarumpahkan sana teu ngelilingga. Ieu mah ieu teh antina itu. Dah. Mangga dua pan gitu atuh. Pati-pati akang turun oge aya meunang mau diambak ku aki-aki. Mangga geura lumampah Kakang Panjenrada kaula ingis Kakang Semar ka dieu mangga Indra saksi adalah joanan di dieu. Wa rek leuwih jero nyumput tibatan Kresna. Wilujeng wa muga-muga we salamet. Terus lampahipun Prabu Batara Kresna murka. Ieu ge margi leungit kasaimbangan dirina. Gilaran kapangaruhan ku putrana nyaeta Nalaka Suraboma. Anu dina waktos eta nyanak ieu tarumpah lilinggakeun sana disangakeun ka putrana anu kakasih Raden Sutija atanapi Nalaka Suraboma. Atuh puguh we Nalaka Suraboma teh bungangang bunga hamarwata suta gilig pikeun nandasa Raden Gatot Kaca. Ieu ge peperangan anu teu acan atos-atos dipalih kaler Pringgandani. Atuh ku kituna Raden Gatot Kaca anu nyana pasukan Garuda Ngapak tekantun ti angkatan darat Raden Antarja, angkatan laut Raden Jakatawang tekantun Raden Abimanyu ge ngiring nyaeta pikeun ngarengsekeun pacogregan ieu dipalih kaler Pringgandani anu kasebat Pringsendani anu perbatasan sareng benteng Kikis. Gatot Kaca halumampah maksad ngawartosan bilih aya serangan ngadadak deui ti nagara Trajotisna.
ngepek saudara meraki bingso sauderan tina kendingane pun macan-macanan Sinjang kirut saja tining wayang manjat kamu benteng amat tapura tempat di jiwa rasa ngabehan negara dok tapak di jiwa rasa ngabehan negara Kakang Nalakasura anjin geus miningan anu salah geus ngampihan jelema salah nyata si Kebo Ijo anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani artina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat teu apal karugian di negara Pringgandani
Wah sakitu Kakang Andria. Ya Dimas. Kakang Jakatawang. Abimanyu. Kaula nun kula. Siapkan pasukan. Bedanya kana rasa. Bisa ya serangan-serangan. Wah Semar. Kula. Mentarestuna wa. Saya. Kasarios ieu Semar astaji ngadawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu. Utusan ti Madukara nyata kasatriaan Plengkawati. Ya, pulang. Cang Kakang ilaing kadek kitu cung. Oh mangga. euy, Itu di sauran. boleh lah.